Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Khatiman rahimakumullah dina hadis Bukhari nu katambi ke sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu ngadawuh innahu layatir rajulu satemena sur Kanjeng Rasul engke dina poe kiamat Allah bakal ngaebrehkeun hiji jalmi al-azimus saminu pangawakanana agung sur Kanjeng Rasul gendut mun bahasa urang la yazinu indallah janaha bi'audatin tapi salirana nu ageng di mata Allah subhanahu wa ta'ala dina timbangan engke dina poe kiamat teh sapertos kalakai. Urang mah identik mun salira ageng timbanganana ageng. Tapi sur Kanjeng Rasul dina hadis Bukhari ieu jalmi teh salirana ageng tapi timbanganana sapertos kalakai. Sur Kanjeng Rasul teh. Wa qala terasi khotiman rimakumullah Kanjeng Nabi maoskeun hiji ayat anu ieu ayat teh aya dina surat Al-Kahfi ayat ke-105 fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan jeung kami engke dina poe kiamat sur Allah moal rek mere timbangan amal kamarenehanana anu cukup hade. Khatiman di hadis luar biasa ke Rasulullah SAW diangkat di tengah-tengah para sahabat. Hiji hadis anu ngagambarkeun ngeunaan kondisi manusia di dunia jeung di akhirat teh seueur anu henteu simetris, seueur anu henteu berbanding lurus. Jadi seueur manusia di akhirat anu tidak berbanding lurus kahirupanana jeung kahirupan nalika maranehanana aya di alam dunia. Digambarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saperti jalma anu timbangan di dunia ana gede luar biasa tapi kemudian di akhiratna teu aya timbangan apa-apa bahkan seperti kalakai sur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon diusahakeun ku manusia di alam dunia ikhtiman ribakumullah upami ningali kana salah sawiya surat dina Al-Qur'an Al-Kahfi ayat ke-103 Allah subhanahu wa ta'ala nguningakeun hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan itu ya patarosan di Allah anu ya patarosan teh sifatna informatif hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala nah perlu ku kami dibejakeun ka aranjeun bil akhsarina a'mala ngeunaan jalma-jalma anu rugi ku amalna. Nu isim geuring memahami khotiman hadis Bukhari nu katampi ku sahabat Abu Hurairah sareng Al-Kahfi ayat 103 Allah teh kalih Kanjeng Rasul nuju ngagambarkeun ngeunaan tipologi manusia anu rarugi. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Nah perlu ku kami dibejakeun ka aranjeun ngeunaan jalma-jalma anu rugi amalna. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Surah Allah jalma-jalma nu rugi teh nyaeta jalma-jalma anu gede hate di alam dunia nyieun
berbagai kahadean, geus ngarasa ngalakukeun berbagai amal, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ieu teh aya naonan. Itu bahasa Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sunnah. Ya teh geus nyieun pagawean anu luar biasa ageungna. Tetapi kemudian ikhwati iman rahimakumullah surallah itu teh terjadi naon ngan ukur sasangkaan wungkul. Aya tipologi manusia anu rugi sira Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kafaru bi ayati rabbihim, jama-jama anu kufur kana ayat-ayat Allah. Waliqaihi, kemudian kufur kana pertemuan sareng Allah. Habitat a'maluhum, saeb sadayana, dihapus sadayana amalna ku Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan, maka ku Allah Subhanahu wa taala teu aya saeutik oge nileuna engke dina poe kiamat. Tah khatiman pami urang saalit rada ngageser kajian urang sadayana. Aya salah sawiyo sosiolog asal Jerman namina teh Clifford Goethe. Clifford Goethe khatiman 1870-an kantos ngadamel analisa ngeunaan kondisi umat Islam di Indonesia. Sir Clifford Goethe, umat Islam di Indonesia di tahun 70-an teh kabagi kana 3 kelompok. Hiji dina bukuna aya disebut santri, kadua abangan, katilu priai. Santri teh khotiman rahimakumullah kelompok muslim taat, kelompok muslim yang bagus pemahamannya terhadap Islam, jeung alim nyampur adukeun pemahaman Islam dengan keyakinan lokal. Itu kelompok santri. Jauh seteu acan Clifford Goethe ngadamel penelitian di Indonesia. Walanda dina tahun 1832 kantos ngadamel hiji sakola. Nami sakola teh khotiman rahimakumullah sakola bahasa Institut Bahasa Jawa Surakarta. 1832 Institut Bahasa Jawa Surakarta. Ieu sakola teh luar biasa ageung. Ya. Luar biasa ageung dugikeun ka tiasa menghasilkan berbagai karya falsafah Jawa. Sapertos waktu iman rahimakumullah Sulut Darmo Gandul. Nah, itu falsafah Jawa sadayana. Ditulis oleh siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Institut Bahasa Jawa Surakarta. Ya. Serat Gatoloco, itu buku-buku falsafah Jawa. Ternyata kami diselidiki khatiman, ia institut teh dibuat oleh orang Belanda. Nalika Belanda dipukul mundur habis, bahkan di sejarah disebut-sebut Belanda mengalami kekalahan telak sampai 15.000 pasukan Walanda waktu harita dipukul mundur habis di medan pertempuran oleh Pangeran Diponegoro. Orang Walanda khawatir muncul Diponegoro yang lain. Karena Pangeran Diponegoro di mata orang-orang Walanda ieu teh tokoh Islam yang berbasis santri. Jadi kuat pemahaman terhadap Islamna
keyakinan berislamna teu dicampuran ku keyakinan yang lain, murni Pangeran Diponegoro itu. Tidak seperti nu digambarkan dina buku sejarah di SD, di SMP Pangeran Diponegoro itu. Nah, Walanda ikhwati iman berpikir kalau kemudian masyarakat di Jawa dengan bimbingan Pangeran Diponegoro dibiarkan begitu saja, sementara Walanda mengalami kekalahan yang luar biasa VOC waktu itu, maka Walanda ngadamel kebijakan merangkul orang Jawa dengan cara membuat Institut Bahasa Jawa Surakarta. Visi tina ieu sakola teh ikhwati iman rahimakumullah misahkeun antara Jawa jeung Islam, misahkeun antara Jawa sareng Islam. Nu kadua ikhwati iman rahimakumullah ngadorong kuring Jawa lain Islam, sehingga kemudian dikuatan tina Institut Sekolah Bahasa Jawa Surakarta teh ngadorong masyarakat Jawa mengkaji nilai-nilai filosofis jeung tradisi-tradisi orang Jawa. Di kemudian hari nilai-nilai tradisi jeung adat masyarakat Jawa diinduksikeun kana ajaran Islam, sehingga di kemudian hari berkembang pesat ieu pamikiran teh 1832 muncul we kemudian sabada harita teh Islam Kejawen. Nah, muncul Islam Kejawen khatiman rimakumullah. Luar biasa. Jadi Islam Kejawen itu khatiman rimakumullah bagian tina propaganda orang-orang barat, orang-orang Walanda untuk melumpuhkan orang-orang Islam. Setelah orang Walanda dikalahkan di perang ngelawan Diponegoro, dan ini ternyata berkembang luar biasa sampai kata Clifford Geertz, pemikiran-pemikiran seperti ini muncul di kalangan Jawa, jadi komunitas tertentu di masyarakat Islam yang disebut dengan Islam Abangan. Nah, khatiman rimakumullah, bakal kasinggung kurang sadayana dina kajian orang aya jalma-jalma yang kemudian ragu di dalam menjalankan Islam. Itu tipologi Saur Clifford Geertz mah khatiman, hiji ta kelompok santri, kedua kelompok abangan. Jadi kelompok abangan mah nu ngajarkeun, nu ngamalkeun Islam berdasar kepada adat-adat lokal, adat-adat setempat. Jadi Islam dicampur adukeun jeung adat, Islam dicampurkeun jeung tradisi. Jauh sateacan 1832 khotiman tahun 1822 di Cirebon itu aya hiji tokoh namina Madrais. Ini yang terkados kuping Madrais. Ya teh tokoh luar biasa. Salah sawias tokoh Sunda khotiman rimakumullah yang kemudian mengembangkan ajaran Sunda secara murni, bahkan ngageser ajaran Sunda bahkan ngageser Sunda itu memiliki dasar ajaran agama. Matak aya menyebutkan agama Sunda gitu ketiman ribaku itu tahun 1822. Di kemudian hari berkembang menjadi Sunda Wiwitan. Boga rasa ieu teh aya ajaran Sunda, aya kemudian sumber ajaran Sunda. Walaupun upami kurang sadayana ditelisik lebih jauh mana ajaran asli Sunda teh moal kapendak ikhtiman rimakumullah. Lamun aya hiji pemahaman boga anggapan ieu teh ajaran asli, maka bahasa ajaran asli teh kudu dituturkeun hiji ku sumber ajaranana kitab sucina, nu kadua nu ngajarkeun eta ajaranana mun dina Islam mah Nabi dan Rasul. Nah, Sunda Wiwitan itu ngagaduhan pemahaman itu boga ajaran sorangan.
kan Sunda teh tapi khotiman upami dikaji mah kurang sadayana tina istilah sun atana pisuda. Ari sun atana pisuda teh bermakna khotiman rimakumullah kebaikan, ketulusan gitu ta. Handap asor miheulakeun batur, ngaheulakeun batur eta teh suda artina teh. Betul sekaya paribasa orang Sunda mah moal jadi presiden, moal jadi pejabat. Naon sababna? Sabab pikiranna oge ngaheulakeun batur. Mangga ti payun nepi ka salat oge kapanan kitu berjamaah. Mangga atuh nu payun lebetan heula, mangga anu payun lebetan heula. Tah orang Sunda mah kababawaan mikana salat teh. Padahal serkai usul fikih al-itharu fil ibadati mamnu'un. Gitu khotiman rimakumullah ka usul fikih al-itharu fil ibadati mamnu'un. Ngaheulakeun batur dina urusan ibadah mah dilarang. Kan orang Sunda gitu, Bu. Al-itharu fil muamalati matlubun, tapi lamun ngadorong miheulakeun jeung ngaheulakeun batur dina urusan muamalah eta teh didorong ku agama. Tetangga candahar urang numpuk sagala rupa tetangga heula eta teh ithar. Oke. Tapi yang dianjurkan itu di dalam urusan muamalah sanes dina urusan ibadah. Orang Sunda teh kawang kuku eta khotiman rimakumullah handap asor ngaheulakeun batur sareng sanes kanten. Mata Sunda teh kemudian upami kurang saha dipecah hiji ditinggali tina fasa pahirupna handap asor sopan santun ngaheulakeun batur. Tangtos kangge urang sadayana teu masalah khotiman. Upami kemudian ditinggali tina sisi etnis, setiap orang di mana wae hirup tapi turunan Sunda disebut suku Sunda. Di Kalimantan di khotiman rimakumullah kantos terjadi perang antara suku Madura sareng Dayak. Padahal orang Kalimantan lahir di Kalimantan lain Madura ngan indung bapakna teh orang Madura, sekalipun lahir di Kalimantan ngan indung bapana nini aki karuhunana orang Madura disebut weh suku Madura. Di Sulawesi loba tukang kacamata khotiman orang Sunda lahir di Sulawesi ya profesi nakana kacamata tapi nini aki karuhuna orang Sunda maka disebut suku Sunda. Eta teh tina sisi etnis. Nepikeun kadinya mah urang moal aya masalah khotiman ketika Sunda diartikeun Sunda teh cenah Sunda hartina teh bersih murni khotiman rimakumullah. Tapi lamun kemudian dianggap ieu teh jadi ajaran tertentu anu ieu ajaran melahirkan keyakinan yang besar dina hirup, nah ini bakal jadi masalah. Matak al-ihsan diganti jadi welas asih eta mah efek. Itu adalah dampak. Kan sarua ihsan teh hartosna welas asih, tapi lain artina welas asih teh ihsan. Itu keyakinan anu mahabu luar biasa dina pemikiran masyarakat urang sadayana. Lamun di Jawa aya Sunda adan aya Islam kejawen, di Sunda aya Sunda wiwitan, ikhtiman teu masalah hanya meyakini sebagai suku, teu masalah meyakini dalam pemaknaan seperti nembe, tapi lamun ngageser jadi sebuah ajaran dan keyakinan tayinu bakal jadi masalah. Sabab sumberna kudu jelas, saha nu ngajarkeunna kudu jelas. Dugikeun ka ayeuna khotiman ribakumullah rek nu ngaranna Islam kejawen, rek ngaranna Islam Sunda atawa Sunda wiwitan teh tepuguh sumber ajaranna ti mana, saha kemudian yang mendakwahkan ajaran itu. Aya khotiman ribakumullah.
Nabi si jadi surah Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan kemudian di Al-Quran bisa jadi loba jalma yang sudah peras keringat mengatakan diri kuring tegas sagara rupa itu digawean ke Islam, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala justru mereka orang-orang yang bil akhsarina a'malan. Bahkan nanti di kiamat itu surah Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan timbangan apapun di sisi Allah. Itu Al-Kahfi ayat 100. Jadi masate sinkron tadi sareng orang Jerman anu nyieun penelitian namina Clifford Geertz hiji cenah aya masyarakat Islam anu nyandarkeun pemahamanana teh kana basis Quran sareng sunnah, taat kana Quran sareng sunnah. Saud Clifford Geertz ieu disebut santri. Aya oge masyarakat Islam anu nyandarkeun pemahaman jeung keyakinanana ikhwati iman kana tradisi setempat, kana tradisi lokal, dicampur adukeun tah tradisi lokal sareng ajaran Islam teh disebut kemudian abangan. Aya oge nu katilu tah ieu mah ikhwati iman priai, ieu mah berbasis kepada pemahaman Islam teh kebijakan-kebijakan gegeden, kebijakan penguasa dan kelompok kiri disebut muncul Islam kiri ya kelompok priai. Nah itu tipologi masyarakat Islam ditinggali tina sosial. Nah Allah ngajelaskeun ayat tipologi masyarakat Islam nusur Al-Quran ini tipenya adalah orang-orang yang rugi. Ya tipe-tipe orang yang rugi. Saha tipe-tipe jalmi muslim anu rugi surah Allah subhanahu wa ta'ala hiji ku Allah disebut dina An-Nisa ayat 118. Jalmi anu rugi wa may yattakhidis syaitana waliyan sing saha jalma anu geus ngajadikeun setan walian sebagai kiblat, sebagai pelindung, maka surah Allah subhanahu wa ta'ala min dunillah sajabiti Allah subhanahu wa ta'ala faqad khasira khusranan mubinan. Maka sing saja anu geus ngajadikeun setan sebagai kiblat dalam hidup, maka dia itu akan menjadi manusia yang teramat sangat rugi surah Allah. Tah khutiman rimakumullah aya kitu jalma anu ngiblat ka setan. Kan patrosana teh kitu. Sementari surah Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattakhidis syaitana waliyan min dunillah. Sajalma kemudian anu ngajadikeun setan sebagai pelindung, sebagai wali, setan itu adalah kiblatnya min dunillah selain di Allah. Rubu apunten kin makalahna ku sim geuring di share karena sana nembe nyusun tadi wengi Janari sim geuring ada makalahna. Jadi mungkinkah setan kemudian menjadi kiblat manusia? Di mana ngamimitianana setan dijadikan kiblat oleh manusia? Ternyata ikhwati iman dina hadis anu diriwayatkeun ke Imam Ahmad aya dina Sunan Ahmad ikhwati iman. Ya hadis teh katampi ke sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW meninggalkan awal nama setan teh ngarobah orientasi manusia awal. Dina hadis anu begitu panjang ikhwati iman rimakumullah digambarkan ke Rasulullah SAW. Rasul ngadongeng ke para sahabat. Ya awalnya ya setan. Timimiti awalnya setan ngarobah orientasi, ngarobah tujuan. Akhirnya kemudian setan teh jadi kiblat. Ya. Dina hadis riwayat Imam Bukhari masih katampi ke sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW ikhwatiman kantos ngagambarkeun
kumaha setan ngarobah orientasi manusia. Hiji sur Kanjeng Nabi di zaman Bani Israel teh sur Kanjeng Nabi ayat 3 jalmi anu disumpingan ku malaikat. Hadisna sahih ketiman panjang hadisna teh. Simkuring cendak singkat. Aya Rasulullah ngegambarkeun inna bani Israila inna thalathata min bani Israila ayat 3 jalmi di kalangan Bani Israel anu disumpingan ku malaikat. Kahiji jalmi anu mastaka na botak, kadua jalmi anu kulitna kurap kudis, katilu anu jalmi anu lolong. Disumpingan ku malaikat nu kahiji ditaros ngarah naon nu dipikahayang ku anjeun. Nu dipikahayang ku kuring macenangan ukur ieu mastaka janten deui. Famasahal malaikah, terus malaikat ngusap mastaka ieu jalmi dugikeun ka janten deui rambutna. Sabadeta ditaros ku malaikat. Ayyul mal ahabbu ilaik. Teras suruh malaikat ditaros. Cik cenah harta nu naon nu kumaha anu dipikaresep ku anjeun. Ieu jalmi ngawaler harta nu dipikaresep ku kuring teh, harta nu dipika cinta ku kuring teh nyaeta sapi. Maka malaikat ngadoakeun mudah-mudahan Allah ngaberkahan ka anjeun ku cara Allah mere sapi ka anjeun. Jalmi ieu sembuh wa teu iman damang, terus kemudian beunghar jadi bandar sapi. Gitu sur Kanjeng Nabi. Loba sapi teh. Sumping nu kadua malaikat teh sur Kanjeng Nabi. Ka jalmi anu kulitna rusak ka teu iman nerima kumul karena penyakit. Ditaros ku malaikat naon cenah nu ayeuna di dunia dipikahayang ku anjeun. Sauria jalmi kuring teh cenah hayang cager tina penyakit kulit supaya jalma teu ngajauhan kuring. Sabab cenah saeuleut teh jalma teh ngajauhan kuring sabab penyakit kulit kuring. Famasahal malaikah dina hadis, maka malaikat sur Kanjeng Rasulullah ngusap kulit ieu jalmi dugikeun ka damang ieu jalmi teh. Ditaros ku malaikat hayang naon cenah harta naon nu dipikaresep ku anjeun, nu dipikaresep ku abdi mah cenah munding. Suruh malaikat teh mudah-mudahan Allah ngaberkahan anjeun ku cara Allah mere munding anu loba ka anjeun. Dan ternyata khatiman makbul doa malaikat ieu jalma teh loba mundingna. Anu katilu khatiman fal ama, anu katilu malolong ditaros ku malaikat, apa yang kau inginkan hari ini? Yang aku inginkan adalah hilang kebutaanku agar kemudian aku bisa melihat indahnya dunia. Diusap secara ku malaikat hari takene ieu jalmi damang ditaros ku malaikat harta naon sing dipikahayang ku anjeun. Nu dipikaresep ku anjeun abdi mah cenah resepna teh ngangon domba. Maka malaikat ngadoakeun di khatiman mudah-mudahan Allah ngaberkahan ka anjeun ku cara anjeun dibere domba anu loba. Anu tilu kelompok ieu khatiman rimakumullah ku Allah nu hiji nu teu aya rambutan janten beunghar ku sapina, anu kulitna busuk damang jadi beunghar ku mundingna, anu lolong tiasa ningali beunghar ku dombana. Hiji waktu si khatiman sur Kanjeng Rasulullah digambarkan Allah kembali mengutus malaikat untuk menjumpai ketiga orang itu dengan pura-pura jadi jalma nu miskin, sumping kanu loba sapina, pakaian compang-camping seolah-olah dia orang yang miskin
ripuh teu bogana naon beakeun bekal sumping kaya jalmi cik cenah tulungan kuring tas nyaba ieu teh keur nyaba beakeun bekal duit teu boga lieu eueuh ragap taya salira seueur sapina manawi cenah hiji mah kanggo abdi beakeun bekal. Ya jalmi nu kahiji nu ku malaikat disembuhkan kepalanya keteuman terima kumaha nyarita ngeunah wae cenah maneh mah ieu sapi teh ti leluhur kuring pamere warisan ti bapa ti emak ti nini ti aki gitu keteuman terima kumaha teu bisa cenah sangeunahna we anjeun cenah minta sapi teu dipasihan malaikat teh. Kemudian ngalios malaikat sumping kanu kadua anu kulitna penuh dengan penyakit dan disembuhkan oleh Allah dengan bahasa yang sama cik cenah kuring teh beakeun bekal sugan cenah kuring bisa minta hiji mah tina naon-naon ku anjeun diangon. Jawabanana sami khotiman ribakumullah teu dipasihan malaikat teh. Ngalios ketiman sumping kanu katilu kanu buta dan disembuhkan oleh malaikat dengan bahasa yang sama. Nu katilu kemudian ngawaler sok mana cenah anu dipikaresep ku anjeun tina domba kuring. Sok pilih ku anjeun mana domba anu panggedena nu dipikaresep. Ngaulang malaikat teh nah cenah anjeun bet minta ka kuring supaya milih domba nu panghalus dan nu pang dipikaresepna sabab kuring merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ieu domba teh lain ti kuring tapi domba teh ti Allah. Kuring boga domba sanggeus kuring ku hiji jalma dicagirkeun tina kebutaan kuring. Sok sanajan ieu domba lagi cokot ku anjeun kabeh karena anjeun naon ngerate beakeun bekal di perjalanan sauri ieu jalmi pek teh teuing da ieu domba teh lain ti kuring. Domba lain ti kolot kuring, ieu domba teh studing berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Sok pilih ku anjeun. Maka tina tilu kelompok ieu sur Kanjeng Nabi khotiman ribakumullah jalma bisa robah orientasi hirupna. Kunaon? Ku godaan yang luar biasa nu muncul di setan. Itu panjang hadis diriwayatkeun ku Bukhari katampi ke sahabat Abu Hurairah khotiman. Cerita pertama cara setan ngajadikeun dirina jadi kiblat manusia teh dengan cara merubah orientasi manusia. Ya jalma Islam keur naon cenah Islam maneh. Dari weuh ku Islam mah sagala ulah sagala teu meunang terus digorome we kitu keteuman. Tapi dibiarkan oleh orang itu ngaji digorome we nah cenah maneh bet ngaji terus itu. Jadi tahap yang pertama adalah keteuman setan ngarobah manusia teh ku cara ngarobah orientasi manusia. Jadi orientasi visi hidupnya itu dirubah ku setan. Lain paling apa? Sehingga nalika visi hidupnya sudah dirubah ku setan, maka Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina Al-Mujadalah ayat ke-18, istahwadha alaihimus syaiton. Ya Al-Mujadalah ayat 18, istahwadha alaihimus syaiton fa ansahum dzikrallah. Allah Subhanahu wa taala geus robah mah tujuan hirupna manusia bakal dikawasa ku setan. Manusia bakal dikawasa ku setan fa ansahum dzikrallah sampai kemudian setan itu menjadikan manusia lupa zikir kepada Allah. Geus dikawasa mandirina ku setan poho zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu keteiman kemarinya di mana di Sukadana kemana ya geus poho maka Allah Subhanahu wa taala keteiman ribakumullah boro-boro mitoha anak sorangan oge
terlepas apakah betul dia itu psikopat atau bukan psikopat tapi ketika dikendalikan ku setan boro-boro mitoha nu dipaehan teh itu nu dirogahala teh anak sorangan getih sorangan ge kapanan dirogahala ketiman rimakumullah itu geus dikuasai ku hirupna dikendalikan ku setan. Tadi wengi urang sadayana maos ningali dina media sosial ya di Padang aya bapak ngarogahala nu jadi budakna menta HP anu budakna kusabab geus kacanduan judi online beak sagarupa khotiman menta HP budakna dijual rek dipake modal judi boro-boro kabatur ka anak sorangan khotiman lamun diri geus dikendalikeun ku setan teh bakal siga kitu matak bahasa Allah istahwada alaihimus syaiton fa ansahum dzikrullah. Ketika orang sudah rubah orientasinya kemudian dikuasai oleh setan lupa dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri kayak rupanya teh keteman rimakumullah ya guys segala rupa ulaika hizbus syaiton dan mereka itulah kemudian keteman rimakumullah adalah hizb golongan yang ada di barisan setan. Kade tayene keteman rimakumullah kamari lah ya kamari mah ada sepi. Iran ngagempur Israel loba anu muji ka Iran naon cenah maneh muji ka Iran pan Iran teh Syiah gitu ketiman rimakumullah ya urang teh emut Iran pernah ngahiji kapanan jeung Israel urang teh emut Iran pernah ngahiji jeung Amerika maksud teh kahade ulah dugikeun ka urang sadayana khotiman rimakumullah teu proporsional ningali keayaan. Ya teh urusan ideologi atau urusan politik nu terjadi teh gitu kira-kira. Kenapa macana kena proporsional. Tasir Allah subhanahu wa ta'ala dinyakeun ulaika hizbus syaiton ala inna hizbas syaitoni humul khasirun. Dan ketika orang-orang sudah berbaris di barisan setan Allah subhanahu wa ta'ala ulaika humul khasirun mereka niscaya menjadi orang-orang yang khasirun orang-orang yang rugi hiji tah tipologi manusia anu rugi di sisi Allah teh jalma anu ngiblat ka setan ya awalna setan ngarobah orientasi saperti gambarkeun me khotiman akhirna geus dirobah orientasina setan kemudian menguasai tiap-tiap pribadi manusia. Kedua khotiman rimakumullah dina Al-Hajj ayat ke-11 wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin aya jalma manusia anu ibadah ka Allah ta'ala harfin di tepian fa in asabahu khairan itma'anna lamun meunang kahadean tenang hirupna teh wa in asobatu fitnatun tapi lamun dirina menang ujian di khotiman rimakumullah in qalaba ala wajhihi langsung malengos wajahna teh khasirad dunya wal akhirah jalma nu kitu mangrupakeun jalma nu rugi dunia jeung akhirat dzalika huwal khusranul mubin masyaallah jeung eta teh mangrupakeun jalma anu nyata rugina. Jadi bahasa Allah ieu teh ragu ibadahna teh. Ya, lamun diberi karimatan ku Allah Subhanahu wa taala wah bunga. Tapi lamun diberi ujian dah geuningan kieu cenah beragama teh, geuningan kieu cenah berislam teh. Itu orang-orang yang ragu dalam beribadah khatiman rimakumullah ya. Jadi bahasa Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu nu manggi kieu khatiman Imam Al-Maksi nguriakeun
man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi. Lamun jalma geus teu ragu kana agamana geus moal ngitung sabaraha rugina dunia keur agama. Tapi lamun jalma khotiman rimakumullah ra'su malihi dunya kallatil alsunu ala wasfi khusranid dinihi. Allah soal Imam Al-Ma'si, tapi jama lamun kemudian sudah berhitung agama dengan hitungan dunia khatiman rimakumullah, maka ia jalma teh bakal jalma anu bener-bener rugi di agamana. Nah, nu kadua jalma anu asup karena tipe yang merugi itu adalah yang beribadah di ujung jalan, di pinggiran jalan, di tepian. Artinya mereka yang ibadahnya ragu. Ya. Betak seueur kaidah khatiman rimakumullah anu ngagambarkeun saperti kieu. Kaidah di zaman Nabi. Aya sahabat Umar, Ibnu Umar. Ibnu Umar teh khotiman curhat karamahna sahabat Umar. Curhat teh kieu bapak cenah abdi teh nyeraikeun pun bojo, tapi pun bojo teh cenah dina kaayaan nuju head cenah gitu. Curhat abdi teh geus pisah cenah sareng pun bojo teh. Pun bojo teh nuju head ku abdi. Umar kemudian sumping ka Kanjeng Nabi. Dongeng duh Rasul kumanya pun anak curhat ka abdi nembe wawartos tos nyeraikeun bojona dina kaayaan head. Umar teh nu janten ramana gelisah luar biasa kayak teh menang teu bener teu gitu kateu. Terus sumping ka Kanjeng Nabi. Cemarios ka Kanjeng Nabi, Rasul cenah kumaha pun anak nyeraikeun bojona di saat bojona nuju head. Sur Kanjeng Nabi sina balik deui cenah budak anjeun ka pamajikanana. Sina balik deui budak anjeun ka pamajikanana. Saimah deui. Terus tungguan nepikeun ka bersih headna. Tungguan deui nepi ka bersih headna 2 kali sareng Rasul. Geus beres kitu pek terserah budak anjeun erek diteruskeun rumah tanggana atawa erek diceraikeun atau erek pisah di rumah tanggana. Sur Kanjeng Rasulullah juga kitu katiman. Sina balik deui cenah budak anjeun ka pamajikanana. Tungguan pamajikanana nepikeun ka suci. Kemudian head lagi nanti. Kemudian suci lagi, dan setelah itu baru sur Kanjeng Nabi teh rek diteruskeun rumah tangga pek rek dipisahkeun oge heug sur Kanjeng Nabi pek teh teuing sur Kanjeng Nabi. Artina cek fikih khatiman rimakumullah lamun nyeraikeun dina kaayaan hete henteu sah gitu. Mata kamu kejadian sur Kanjeng Nabi tungguan suci kahiji, suci kedua, setelah itu mangga bade diceraikeun bade ngahiji deui sur Kanjeng Nabi mangga teh teuing. Umar itu ikhwati iman nalika nampi informasi dengan kondisi seperti itu gercep sumping ka Kanjeng Nabi merespon kondisi sabab sieun budakna jadi jalma anu salah lengkah dina agama. Tak para ulama jumhur ulama sadene khatiman rimakumullah sepakat teu meunang nyeraikeun dina kaayaan haid. Salah satunya adalah kisah Umar curhat ka Kanjeng Nabi. Jadi ku bapana teh teu langsung direspon oh kitu teu kitu. Ditembalan teh ku Umar teh. Dinyakeun teu, disokeun teu. Umar sumping heula ka Kanjeng Nabi. Saat sumping dan Nabi sur para pensyarah hadis dinyatakan pada saat itu dalam keadaan marah luar biasa, wajahnya memerah dan menyuruh Umar bin Khattab untuk kemudian memanggil Ibnu Umar dan kembali kepada istrinya.
plong weh sok sanaos katingali Kanjeng Nabi ngambek, tapi Umar bin Khattab bi khotiman di makumo ngamplong manahna sumping ka putrana. Saur Nabi salah balik deui cenah ngahiji deui. Itu khotiman di makumo tungguan suci kahiji, tungguan suci kadua karak anjeun bisa diteruskan atau rek diceraikan. Kitu khotiman di makumo. Nah, kercep Umar itu karena mengalami keraguan. Gitu. Ya. Jadi memposisikan agama itu betul-betul luar biasa supaya terjadi jalmi-jalmi anu kemudian naon namina teh merugi. Nah, itu diantawisna khotiman rimakumullah tipe jalmi-jalmi anu rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salajengna anu kalima khotiman ya dina al-munafiqun ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladakum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surah Allah Subhanahu wa taala, wahai jalma-jalma nu iman kahade cenah anjeun teh ulah jadi lalai gara-gara anak jeung harta anjeun. Itu khotiman. Ulah nepi ka lalai budak jeung harta, ulah nepikeun ka ngajadikeun anjeun lalai ti Allah. Ya. Lamun anjeun meakeun umur ngan ukur keur harta jeung budak, maka surah Allah Subhanahu wa taala faulaika humul khasirun. Anjeun bakal jadi jalma anu rugi. Meakeun umur teh keur harta jeung budak wungkul. Itu katanya. Ya, keur harta jeung budak. Urang emut dina babul mujahadah. Ya, ketinggali di makalahna dina kajian Riyadhus Shalihin dina babul mujahadah. Urang emut ya. Rasulullah ngempelkeun sahabat. Dikempelkeun Rasulullah sahabat. Terus Rasulullah ngainformasikeun surat At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara, itu asnaf. Rasul berbicara tentang infak, Rasul berbicara tentang sedekah. Nah, aya hiji sahabat jenenganna Uqbah nguping eta parentah ti Rasul teh khotiman rimakumullah, anjeunna langsung lumpat ka pasar. Di pasar teh ngadon jadi kuli panggul. Mun urang kuli panggul ngakutan barang sareng sanes kanten ieu sahabat teh. Geus diburuhan tah menang kuli panggul di khotiman rimakumullah, hasil tina kulina kemudian disodakohkeun. Bakat ku hayang sedekah. Ya. Jadi hartana dipakai alat kanggo ibadah. Mangabunya makalahna aya keneh dina babul mujahadah wangke di ausni teh ka Riyadhus Shalihin atos dikaji. Dina bab mujahadah. Aya tu peristiwa sahabat betul-betul serius kajian teuing jadi kuli panggul sabab hayang sedekah. Yang lain mah sedekah dengan harta karena sudah memiliki. Ieu sahabat teu boga naon, langsung indit ke pasar. Lain rek dagang ieu iman untuk jadi kuli panggul. Dia kemudian akhirnya bisa bersedekah hasil tina kuli panggulna. Ya. Tapi iman ribakumullah dina al-munafiqun ayat ke-8. Ayat jalma yang rugi itu karena memang menghabiskan umurnya dengan harta dan anak. Bahasa Allah Subhanahu wa taala faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi karena menghabiskan usianya dengan anak, menghabiskan usianya dengan harta. Khatiman rimakumullah. Terakhir khatiman rimakumullah. Al-A'raf ayat 88. Tipologi jalma nurugi Al-A'raf 88.
Fa'aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qamul khasirun. Atau jalma-jalma anu ngarasa aman tina siksaan Allah jeung teu aya jalma anu ngarasa aman tina siksaan Allah kecuali jalma-jalma anu merugi. Masa teh ketiman ribakumullah dina Al-Araf ayat 88 Allah ngagambarkeun di antara jalma anu rugi teh jalmi anu henteu mentafakuri ya naon teu mentafakuri kauniyah jeung kauliyah Allah ya jalma anu teu mentafakuri kauliyah jeung kauniyah Allah teh jalma anu rugi kan aya ayat kauniyah ayat kauliyah dina Al-Ankabut 60 Allah Subhanahu wa taala nyakeun waman jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Jihad itu kemudian ku Allah Subhanahu wa taala ditungtungan ku kalimat la ma'al muhsinin. Jihad teh sae tapi ku Allah disebut kemudian muhsinin oge. Hartosna hiji konteks jihad sapertos kumaha nu kadua naon ngaranna teh kauliyah jihad sapertos kumaha nya taya nu mahal dina Islam numawi khatiman rimakumullah ancaman Allah Subhanahu wa taala teh tidak selalu mengerikan ancaman Allah. Tapi ayat-ayat kauniyah kudu jadi bagian penting tina proses urang sadayana menyatukan diri sareng Allah Subhanahu wa taala. Lamun jalma geus teu sieun ku ancaman Allah, maka ya jalma Allah Subhanahu wa taala bakal kalebet kana kategori jalma-jalma anu rugi. Tah ieu nu ku Allah Subhanahu wa taala di awal kusim kuring diaoskeun dina surat Al-Kahfi ayat 103 hal nunabbiukum bil akhsarina amalan. Bil akhsarina amalan teh hiji jalma anu geus kiblat ka setan diketiman rimakum memberi gambarkeun. Kadua jalma ibadah ka Allah tapi rugi bil akhsarina amalan kalebetna. Katilu ketiman rimakumullah jalma anu kemudian ngarasa aman tina ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sareng beberapa insyaallah kusim kuring makalana di share. Khatiman sakitu rupina tiasa kapiatur mudah-mudahan janten manfaat ayana aya patarosan teh ya. Bu, cekapnya begitu benten mudah-mudahan jantan manfaat ayana. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.